Majuh asal kerujuan kieu ngurak baso. Ing mending ngeunaheun kana awak jadi haneut. Pan heueuh cek aing mah tadi aing ngajak sia ge. Bayar saku sia. Nah bayar naon kunyuk pan sia nu sakusaha wae na ge. Apa aing bejakeun hujan goblok jeung suksan meunang sana kumaha pamayarkeun ku sia tuh lah. Cih, naon aing teh mah duit saperak-perak acan ucup. Terus ieu kumaha bayarna kunyuk? Ih, Cik karep teuing nah. nah kumaha sia mah ngajak meuli baso teh kean cuma aing dipamer ku sia kunyuk. Cih, nya atuh sia nu naktir aing mah sia nu saha unggal poe ke da aing pan nganggur apa sorangan. Nah kumaha sia mah kunyuk sekali-kali mah tuh traktir aing. Naon? Aya wadadang deui ka dieu. Terus naon urusanna goblok jeung urang? Geus atuh cicing we sia mah. Boga ide aing. Hidup nah kunyuk. Ganeng atuh sia mah. Wah! Baso. Hadia. Tah. Baso lah yo. Waduh, hujan-hujan kieu euy. Leunah sa? Sok baso. Anjing si Faisal. Sal nuhun. Siap. Mang. Baso hiji mang. Diladaan. Campur. Faisal. Keur ngora teh kasep bager aing hujan-hujan ditawaran baso. Aduh. Mang, nuhun ya. Nuhun. Kadap nyang dituang heula. Aduh. Faisal, nuhun pisan waya keur tiris-tiris jeung balapar aing. Nya. Kasep teh mah bager kawa teh aing. Aing. Oncopnya hujan kieu mah nya. Sing share deui nya, ya nuhun pisan wa. Nya sok wa. Ieu da abi mantosnya. Aya ti payun we meureun. Oh, nya tuh. Mohon. Nuhun ya, Sal. Oh, siap cup. Ya, Pak. Maning geus cup. Nggo suaya pun, Pak. Nuhun ya. Heeh. Aduh, alhamdulillah. Sal, siap buka duit kunyuk. Pan heueuh aing teh boga duit ket. Kumaha itu? Untung aya wadadang. Hah? Mang. Dibayarna kudu itunya. Oh, mohon mangga. Mohon. Tilu berarti nya. Mohon mangga, mohon. Kudu itu, Mang. Mohon. Ya mah. Mangga. Mantap sara-saranya bau hujan. Mantap. Kang, nuhun ya, ieu teh sagantaran tadi ku Faisal sareng ku Ucupnya. Ih, tah cucup sama Faisal tak acan kan Waang tadi. Oh, Acan tadi di mana lagi? cacan dibayar. Acan, tegadon aci saurna si Aang bayarna. Oh, si Faisal. Jadi tilu can dibayar? Tilu, mohon. Jadi sabarahan, Kang? 30.000. Aing keroblog, ya baik teu buka duit. Kang aing mati lagi tinggal bubuk na hungkul teh. Ngan 10.000. Jih, ya kumaha tuh Ang? Kumaha ya aing mayarna? Aing duit teh kumaha tuh tinggal bubuk hungkul. 10.000 nangan saurangan dia ge. Aing Naon kudu bayar baso teh? Mun buat bina sepatu tinggalkan di dieu. aing si Akang ieu sekalian mulang urang teh jang ojek ang aing. Kieu tuh tah. Ulah di kamanakeun tapi nya. Aing mah. Ya, mi HP ke kurang ditebus deui. Ulah dijual ke kurang terus deui. Aing goblok. Aing. Goblok. Nyet si Ucup. Faisal goblok aing kudu nyeker. Pak, urang yang motor pak. Yang motor naon maneh? Orang ranking. Bener. Bener. Kayak lawang telepon ya, jadi mangjek kan. Bener teteh? Oh, cicing lah. Jek. Motornya kena itu ranking. Sok bawa ke dia gawat si Faisal yang motor ranking cenah ya. Sok kalem di dia gak, sok yang sabaraha. Nempo yang lah motor sok. Bawa ke dia. Serius gawat tidak gawat. Cing gak gawat. Nggak bener. Oh bener nah, tapi itu bener. Kayak politisan dia teh untuk bandoyok telepon ya Sabaraha ya ayana. baik 12 lah kemarin tadi lupa Besok teman ya. Bagus bayar aja. besok ya bolos satu sal ya mah Ya duit tadi transfer anggar nomornya. heeh Tah, duit tah. 12 juta ini mau nawarin nama. mohon pisan bener nunggu tuh deui mah motor ke hubungi ya Siapa? siap salah sing awetnya ayo Tak, Faisal aing panggilikeun kok. Nuhun pisan, Pak. Geus, kok. Jadi kuang. Engkok aing di rumah ini teh mah. Ajar enggaknya? Ji.
naon pisan Pak. Ngarinahan nya sah. Karena Baik ngarinahan berarti Mang Jack arah halus barang nama heuh. tapi Pak, dia teh urang di ditunya nempo babaturan dina motor CRF. Urang jadi kabita euy Pak yang CRF. Hayang mana CRF? Hayang. Kela cicing mau meuli ku aing ya Mang Jack sukan bogaeun. Halo. Di mana Mang Jack? Mang Jack boga CRF kan jualan. Oh, jeung si Faisal hayang di CRF cenah. Lain ek ditukeran ku RX ek meuli deui aing mah kagok. Sok didaguan ka dieu ai alus mah. Digoncreng ku aing duit tah lain ku omong. Sok. Aya cenah Mang Jack. Oh bener Pak. Oh bener, nu bener segala mau aing teu loba duit. Heuh atuh buru gitu. Daguan sakedeung. Ieu kitu. Pak. Datang. Anyar keneh kalek 2 bulan ieu motor. Ajaran ka Faisal dah. Ieu mah. Yo. Cuma satangan, kalek satangan. Kena ku budakna. Motor ieu hade pisan. Tapi modif ya mah kudu boga. Nah ieu kudu ngajual ka urang ngamodif na ge geus beak Aya dia resep tahun. Geus sampe lah. Sabaraha Mang Jack? Ya aing kan meuli teh ieu teh 32 euy. Mun ngamodif ieu geus beak sabaraha nya bae 35 lah. Mahal sama Jack. Oh, kira kunawan atuh kayak teh. Motor hade Tepnya sisa teh kudu ngamodif. Heeh. 35. 35. Tah, dulu. Anjir, siap. Hatur nuhun pisan kerja sama na. Amat disebutkeun naon? Telepon we. Bali deh aing. Siap. Sok. Wah, naon pokona mah. Heeh. Wah, ngabrek. Siap Mang Jack dulu. Yuk. Oh, siap. Ada nak bisa? Ngaran apa? Ngajalan nanya. Haji. Jir, Pak ngaran kene sana nih. Oh, enggak, sekapi-kapi tadi buka barang teh. Siap atuh, Pak. Tapi hujan itu, Pak. Kamu mau awewe dina motor meureun kahujanan. Oh, kehujanan lamun dina motor mah, mun dina mobil mah moal kehujanan. Aduh. Ayangna tuh Pak mobil, Pak. Kari meuli hayang mah. Teh. Ya mobil naon mana sih, Ah, tuh Pak. Apaan saya bahaya, Pak? Cicing kayak ku aing telepon Mang Jack. Bogaeun teh gitu. Mang Jack. Di mana? Lain si Faisal teh yang ngedeui mobil euy. Apaan sa? Warna hidung. Bawa ka dia ku aing dibeli. Ku duit dia mah lain ku omong. Bawa ieu na keneh ku aing duitan. Tidak kuan. Faisal, udah. Dasar rahasia mau cikila tuh. Yo, Mobil. Mana mobil, Pak? nah mobil naon? Faisal. Pancen aing pambelikeun mobil Avanza. Nah mobil Avanza naon? Faisal kasih lagi kurang HS. Aduh. Suka aing bener euy. Nah, ieu udang hees ieu. Cek aing ge ulah HS tas asar sia teh. Alu padahal ngucapkeun ulang tahun. Ulang tahun sama. Bos Nova Purwakarta. Ulang tahun. Anu merek kaos inget tah? Bos Nova Jantang. Bos hayam teh. Heeh. Oh, mudah-mudahan atuh si Bos Nova teh sing dipanjangkeun umurna. nya. Amin. Sing disehatkeun nya si Bos Amin. Nova teh. Sing dibabarikeun milik rezekina. Amin. Sing leuwih sukses pokona mah. Amin. Bos Nova teh nya. Heeh. Mobil kumaha tuh? Mobil we gerah udang kayak itu dulu. Adi itu gerah manggi. Apaan sa teh? Asar. Apaan sa Sia usaha, emang ini sorangan.